surgane sing asa kampura kajalma nyalahkeun urang malah urang kudu rumasa jadi jalma anu salah sabab naon jalma bener mah ngan ukur Kanjeng Rasul ngan hiji-hiji Kanjeng Nabi Muhammad jalma bener mah urang mah jigana teh jalma naonnya sabab saur Kanjeng Rasul saur para ulama urang mah sampah nak umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain sampahna Rasulullah sampahna umat sampahna umat loba salah wajar ngan dimana urang salah ulah tong dina kesalahan anu kadua ulah tangan ke tong kita makin deui nya eta dekanya reo mata mata kok udah salaman ke jangan aku mah anu kadua jalma nu diarep-arep ke surga Allah teh jalma anu wahabi bilisan jalma anu bisa ngajaga dina lisan cing ari urang bisa ngajaga lisan urang teh ngajaga dina naon dina hal-hal anu dicari ku agama jeung dari agama ari lalaki mah alhamdulillah ibu dina lisan bisa ngajaga seperti teh nyarekan ku majikan ngan lamun bojo pemajikan minang nyarekan sakit sok aya di dieu aya lo kudu aku mau majib dibanding aya teh naon bulan puasa kudu aku mau dosa teh sawab cek kalau wasari ila magfiratin urang kudu gagancangan menta pangampuran Allah carana lungsurna pangampuran Allah subhanahu wa taala kudu dilumasakeun urang boga dosa ulah nyebutkeun anu mah teu boga dosa ulah sapopoe oge ngabulu dosa bandos tika rasa itu anu leutik eta naon atuh ngajaga lisan teh lamun teh masalati jeung pamajikan paling kere ngajaga lisan nah sabab lamun lalaki geus usaha tuluy menang duit teh cocok jeung kahayang awewe cing ibu lamun teh mah ibu butuh 50.000 ari pamari salaki mawan duitna teh 5.000 sampai deuk kumaha teh henteu mau coblak oge zaman dulu ngan di dieu mah eueuh kitu jiga teu nya teu kaliwat dina ayana ge mangaku dieu mah oh sarole mudah-mudahan bulan saya nanya sing ngarima kana penghasilan lelaki sok najan sedikit ari dibere mah 100.000 panjo hahaha alhamdulillah nya tah bari jeung dicium teh pipina coba lamun 5.000 ini kana naon sakit bari jeung manyun teh bibirna teh nyuncung makira tung garipit ai tulang bawang lihat nyuncung teh boga duit kasalaki ngajak perang kitu teh mun salaki duitna kurang kasalaki uang di dapur osok dong tengkran anak oge tabaran eta kitu pagawean Allah teh mun salaki boga duit kasalaki cuac ciwit bari butak kita dirit ngambitan yang eta lolobana awewe mata bidinya lamun aya miharep-harep ku surga Allah anu kadua wah